Iya betul, Mang Jack. Yo, aing rek nyeun SKU kumaha ngomongna nya pan aing duit jeung nginjem SKU-na teh jeung nginjem duit ka BRI. Tinggal nginjem, tinggal ngomong we. Pak, saya mau nyian SKU gitu buat nginjem duit ke BRI. Duh, aing era euy moal disangka jeung naon duitna nya teh. Moal oke usaha we. Ya betul, antar. Bapak Bu, balik ke manten. Oh, ka payun. Oh, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka status. Buka apa? Buka. Bisi. Abang, Pak. Alhamdulillah. Pak, itu bade nambut duit. Nyian SKU lain eta. Oh, Kanggo iya. nambut duit ka BRI. Cina era tadi Mang Doyok teh bade nambut artos Bade ngadamel SKU, Pak. Terasoy ka baku bade ngambil SKU mah kalebet. Oh, udah tuh, Pak. Kalau betul. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dalam Bu. Doyok. Kulan. Emang Cek. Bu? Alhamdulillah. Ya. Kita di luar. Jadi, benang ngajuk sama tuh aing sih. Ayo naon Mang Jack, Mang Doyok. Iya kieu Pak Bu. Abi teh ka dieu teh nganter Mang Doyok. Mang Doyok bade nambut artos we. Pak Bu, abi teh bade ngadamel SKU kanggo nambut artos KBRI. Pak Bu, tanggung duit teh. Sudah gitu ngomong ngalain gitu. Oh, Mohon. nah, ayo Mang Jack, Mang Doyok. Nyen SKU ayeuna mah teu kudu ka desa. Ayeuna mah tinggal di-download dina aplikasi Simpel Desa, dina aplikasi Silancar, ngadamel KK, KTP, terus ngadamel akte aya aplikasi Silancar. Nah, ayeuna mah ngadownload Simpel Desa, ngadamel SKU. Ayeuna mah tinggal online, bari bobo Mang Jack lah di bumi. Oh, jadi aya aplikasi nah. Aplikasi Simpel Desa. Ya. Kangge ngadamel SKU. Upami aplikasi lancar eta tadi kangge mun upami kawin deui gitu. Nya, kage kawin deui. Nah, kawin wae atuh ieu mah. Mang Jack, Mang Doyok, aplikasi Silancar mah anu di Sdukcapil. Di Sdukcapil nyayogikeun aplikasi ka masyarakat, khusus kangge pendataan masyarakat. Akte, KTP, ya, nukarar itu. Ya KIA gitu. Tah, ieu mah desa mah SKU mah ieu mah Simpel Desa khusus. Tuh lain keur kawin deui ieu teh. Keunyeun KTP, nyeun kakak eta di aplikasina lancar. Lamun Simpel Desa keunyeun SKU. Tuluy naon deui Pak Bu eta dina Simpel Desa teh? Simpel Desa teh Mang Jack, Mang Doyok, izin rame-rame, surat menyurat, keterangan domisili, ngadamel surat SKU, ngadamel surat beda NIK, beda KTP, bahkan Mang Jack, Mang Doyok boga produk bisa dijual di dinya, dipasarkeun di Simpel Desa. Oh, izin rame-rame teh lamun urang rek nanggap dangdut teh tinggal muka aplikasi eta. Tinggal di dinya izinna. Aduh, aing kudu we ka kantor polisi jeung ka kecamatan euy. Ya, kantor polisi ge kudu ya Pak Bu. Kudu eta mah proses hukum pendaftaranna lewat aplikasi eta, Mang Doyok. Gitu. Oh, jadi hebat ya, Desa Rawa bisa aya aplikasi Simpel Desa jeung aplikasi lancar. Heuh da ieu mah kuun atuh kasep coba ngora keneh. Teu puas Mang Jack coba geus ompong pisan. Ya Pak Bu. Oh, Ya, kieu kan panginten eta di aplikasi Simpel Desa aya catatan para randa gitu tah aya di Desa Rawa ieu. Sadayana ge aya Mang Jack. Sadayana ge. Oh, aya. Menawi gitu tah aya randa ngora keneh gitu di Desa Rawa teh Pak Bu. Oju. Randa wae tuh randa ngerakeun pisan. Ku aing ke diberen ini oto. Aya Mang Jack, sadayana ge nya randa anak-anak dewasa sabaraha aya. Kantun ayeuna mah Mang Jack, Mang Doyok mamulang ka rumahna masing-masing. Kantun download aplikasina, ya. Kantun didamelkeun surat-suratna, ya. Aya mah uih we ka bumi masing-masing ya. Kade kuotana hilapnya. Jadi ngadamel aplikasi Simpel Desa ngadownload. Dina Play Store biasa Play dirinya Store. aplikasi desa
Simpel Desa. Simpel Desa aplikasi nanti. Aplikasi Simpel Desa. Jadi download, klik Simpel Desa. Oh, Ya, nyawa. asupna teh username make nomor nik anu Mang Jack. Oh. Ya, passwordnya pakai tanggal lahir, jeung bulan lahir, tahun lahir. Oh. Ya, Carlos. Mohon. Sok aya mah gerak duit deui wae. Aku hatur nuhun pisan. Kitu mah uang download aplikasi Simpel Desa. Simpel Desa. Aduh hatur nuhun pisan Pak Gua. Mohon, Punten mangga, ngaku mangga, saya. Ayo deui Mang Jack. Manawi ieu mah Mohon. gaduh rokok sobatan. Oh, aya Mang Jack. Sok. Nuhun Pak Kowo. Gaduh bensin deui nah. Oh, ya geus bagus Pak Aduh. Kowo. Pak Gua abdi teh mohon sampai ge ngadorong. Oh iya terkedah bensin mah Pak Kowo. Aya mah 40.000 we. Oh iya, aya mau. Di situ baru bensin. Atuh nuhun pisan Pak Kowo. Selain kasep teh bager Pak Kowo mah euy. Mudah-mudahan kaketosan Amin. ulang-ulang. Ku abi didoakeun pisan Pak Kowo sing semakin di Sukses. desa Rawa teh semakin masyarakatna semakin sejahtera. Sejahtera. Dipimpin ku Pak Kowo teh, Pak Kowo anu kasep komo. Ulah mun deui mah Pak Kowo anu deui gitu teh. Kurang gitu Bang Jack. Uhun, Pak Kowo tiasa 50 deui we wios. Bade 100 kita noh. Nah, wios cekak. Belum bisa Pak Kowo. Belum bisa. Halo? Oh, iya iya. Iya, siap. Tungguin sebentar, ya. Berangkat. Oke, tempat biasa ya. Oke, siap. Nah, janjian jeung awewe mumpung budak aing si Burik. Kayak panggil si Burik, pas minta duit. Goblok kata bapak aing kana awewe. Menista. Direngsengkeun ku aing pokona. Kana lain mah dibere eungap heula. Malam mingguan jadi mengpengwe si Burik. Burik, namanya tes di mana Burik? Kalau mau omong Kak, bebas aing geus di mana-mana ge. Geraulin wae deui jik, bapak kayak perlu heula ka babaturan. Bebatuan bapak orang mana? Babaturan urang kawali sakedeung bapak mah. Bisa gitu wae, Pak. Kadangnya geus kadangnya ku burik mah, Pak. Bapaknya tadi telepon yang awal janjian. Ku burik bejakeun ya ka Mano di Arab. Burik, kenapa bisa ka mana Burik? Burik, ya jajan we jajan Burik. Burik. Bukan majikan. Aing siap Burik kahet. Ini jajan ya 50.000 ya. 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 Ngembung aing masih kieu mah ngebeureum aing ngembung. Iya. Ya tuh dua ya, pacar wajeng nu beureum tah. Rumah aing mah kekembung. Daripada ku aing bejakeun ka mama ya. Ya, 3 kahet tah. Ah, mun kieu gua urang mah. Ieu mama mah beja ieu ka mah. Jika atuh kalau ulang-ulang kitu papa mah. Enci ka mana kahet? Naik kuring jeung babaturan lu, enci geura indit. Pan duit na ge eueuh deui ku sia kabeh. Aing geus sakit kituna na ge menang kubal. Yo, suang nem komen bola. Aing ge entas bieu nempo dina HP tah. Ih, yap, si kaburu ngeusan. Hicip, yap. Iya, anjing teh. Eleh Persib na ge kayak 2 hiji. Cek teh moy cang pisan ka aing. Kalah mas aja ngopi mah, aing loba duit. Aing ge tas di warung, tas neuleuh Persib, eleh hiji 2 hiji ai sia. Pan ayeuna jadwalna Persib jeung Arema. Jam 4 aing kaesan ku yuk. Yap. Gol anjing jodoh gue semua anjing. Iya betul anjing. Jekok bener. Yo, bujang. Pan ayeuna teh sarek jam 6 kehet. Sia teh kumaha tuh? Paginya jadwalna ayeuna mah Enggeus tah 2 hiji. jeung saha poe Senin. Ngomong anjing 2 hiji gitu sia anjing. Wah anjing aing gara-gara kaesan. Sia teh pernah ka aing anjing. Ai si budak da mana? Oh tadi teh ka ditu ang. Aing hayang ki heula da kan sekedem. Jangan dulu, janganlah diganggu. Janganlah diganggu. Wah!
Heh naon? Aduh, sia budak juga lain teh juri kunyuk. Ai sia naonan kunyuk. Teu ai sia kasandingan naon anjing? Sama ieu ai teh garate beungeut kah ku si Lutfi ieu tambakna. Legok anjing semua. Pajak lompat ka aing. Tunggu sia. Goblok karena mas aing. Aing yang kieu nih. Lawas teh juri.